Wajeng eta tetep tina sawarehna maksiat awak istimalul muari ari make kana barang anu diinjem fi ghairil ma'zuni dina salian anu diizinan lahu pikeun itu si jalma fihi dina itu muar. Aozada atawa ngaleuwihan itu si jalma alal muddati kana mangsa al ma'zuni anu diizinan lahu pikeun itu si jalma fiha dina itu muddah. Au aaro atawa nginjemkeun itu si jalma hu kana itu muar li ghairihi kasaliana itu si jalma. Wajeng eta tetep tina sawarehna maksiat awak tahjirul mubahi ari ngalarang kana perkara anu meunang. Kal mar'a ari contona eta tetep sapertikeun ngalarang ngangon wal ihtitobi jeung ngalarang ngalasuluh minal mawati tina tanah maot. Wal milhi jeung ngalarang nyokot uyah min ma'dinihi tina sumberna itu milhun tegasna mah laut. Wan nakdaini jeung saperti ngalarang mawa emas perak wa ghairihima jeung saliyana itu nakdain tina sumberna. Wal ma'i jeung saperti ngalarang mawa cai lisyurbi pikeun nginum minal mustakhlafi tina tempat anu gunta-ganti. Wajeng eta tetep tina sawarehna maksiat awak istimaluhu ari makena itu si jalma al-luqatata kana barang pamanggih qabla ta'rifi dina samemeh nyalabarkeun bisyurutihi bari tetep sarta make pirang-pirang syaratna itu ta'rif. Wajeng eta tetep tina sawarehna maksiat awak al-julusu ari diuk ma'a musyahadatil munkari sarta nyaksian kana pamungkaran. Kitu soteh idza lam yu'zar di mana-mana teu diuzuran itu si jalma. Wajeng eta tetep tina sawarehna maksiat awak at-tataffulu ari bubudakeun fil walaimi dina pirang-pirang hajatan. Wajeng ari itu tatafful ad-dukhulu eta asup bi ghairi iznin kalawan teu aya izin. Au adkholu atawa ngarasupkeun itu kaum hu ka itu si jalma hayaan karna era. Wajeng eta tetep tina sawarehna maksiat awak ayyukroma ari yen dimulyakeun saha almar'u hiji jalma ittiqo asyarrihi karna dipikasieun kagorenganana itu mar'u.